Sekup nasional, sekup internasional, sekup internasional Osama bin Laden, sekup internasional itu Saddam Hussein, sekup internasional gitu Muammar Gaddafi. Dijore-jore di Indonesia Muammar Gaddafi, urang terbawa ku media teu nyaho latar belakang nu dihitung teh kagorengan jeung kekayaanana berlimpah sehingga teu nyahoeun perjuangan moal dibom ku Amerika lamun jelema teu lurus otak pasang. Urang kuari maca media di Kompas, media di Merdeka, televisi, oh bangkawarah Muammar Gaddafi, greget urang kabawa kod pemikiran Amerika tas ya. Padahal mah mun ditanya orang mana sih, orang ketos. Urang ketos geus kabawa teh jauh moal dibom atuh. Lamun saluyu jeung Amerika moal dibom. Saddam Hussein perjuanganana emang kumaha? Kuari tinggal hiji deui boga najed leutik. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah ndek ngalempengkeun bangsa Indonesia merdeka nyokot Bung Karno. Allah ndek ngabebeskeun Indonesia menjadi negara terkorup di dunia cokot Soeharto datang ke SBY. Datang ke kuari, wallahu alam kadituna. Urang teh geus termasuk terkorup terbesar di Indonesia. Alhamdulillahirabbil goblok alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti telah pulang. Teu bisa dipipiningan negara urang. Amerika ge gideg. Padahal nyana nu nyokotan manfaat Indonesia. Inggris gideg, Arab gideg, hatina gideg ku bodoh-bodoh teuing bangsa Indonesia. Uyah aya di Indonesia, minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas perak besi aya di Indonesia, kayu aya di Indonesia, lauk wah lautan luar biasa makmur aya di Indonesia. Wah timah aya di Indonesia, tapi kunaon atuh teu becus ngelola. Ieu cek orang luar negeri. Kula bicara orang luar negeri. Kecarita orang luar negeri. Kunaon atuh uyah dibawa ke Jepang dikelola ku Jepang, balik deui ka dieu dibawa ku Belanda dikelola ku Belanda, balik deui ka Indonesia. Urang selamana hanya jadi konsumen. Besi dikelola lah ku orang Amerika, ku orang Jepang. Balik dari ka orang jadi konsumen kayu kitu kene, minyak kitu kene dan lain sebagainya. Selamana Malaysia geus bisa nyieun mobil, Jepang mah geus puguh, Cina anu eueuh dongengna nyieun mobil, hanya nyieun mainan anak-anak kuari mobil motor kendaraan geus loba buatan Cina. Padahal kapinteran bangsa Indonesia leuwih awal munculna, tapi eueuh mobil buatan Indonesia hanya rakitan-rakitan paling kijang. Dia diakukan orang Indonesia, padahal lain buatan Indonesia, rakitan Indonesia. Mana motor buatan Indonesia? Padahal kamari ieu urang Rangkas Bitung geus bisa nyieun motor tina awi. Ngan begitu dek dilumpangkeun membreyak. Dideundeun we di Jogja aya di Jogja tina awi motor, masya Allah. Ngan dipajang doang, mesinna dek kumaha nyieun mesinna tuh. Dek pakai balap kumaha acak-acakan atuh. Aya tapi di museumkeun motor buatan orang Rangkas Bitung, tah ieu tina awi. Tina kayu sarua bae, mobilan dan lain sebagainya. Tapi ieu lain lalagaan, Indonesia teh bisaeun mun nyieun kendaraan. Tapi geuningan. Nah, ieu mah keur carita makin jauh, makin lila, makin jero hutang bangsa Indonesia. Per kepala geus sabaraha, kakarak lahir doang geus boga hutang statusna. Encan ngadahar uyah-uyah acan borosot geus aya catetanana, sebab jana geus jadi bangsa Indonesia hutang berarti. Coba ngeri jasa ieu urang. Lamun urang berpikir ke arah eta deuk datang ka iraha atuh bangsa Indonesia maju atawa lepas dari belenggu hutang. Wallahu alam. Nah, kudu diperjuangkeun amar ma'ruf nahi munkar. Berangkat. Toel coba. Tokoh mana ieu nu bisa dita? Oh, lamun ditoel atuh urang ngeringkuk. Ngeringkuk urang. Moal bisa maju atuh urang dakwah urang. Stop kekuatanana urang can kuat.
sebab alat-alat eta diukur ke kekuatanana. Urang dek mantek kayu ieu pahatna, mantek awi ieu pahatna, dek mantek besi ieu pahatna, ragaji ge ragaji kayu mah ieu, ragaji awi mah ieu, ragaji besi mah ieu. Jadi alat eta disesuaikeun. Nah Allah teh dek nyeun kamahmuran, kalurusan, kajujuran, pasti Allah ngadatangkeun alat seorang manusia anu super jang ngabentangkeun tentang hukum jeung amar ma'ruf nahi munkar. Encan aya ku ari teh Allah bae can menghendaki. Sebab alat teh can aya. Kakarak boga Gus Dur doang. Gus Dur teh alat anu canggih, kakarak ngabor doang. Ngabor doang dipilihkeun ka alat. Enggeus bae ku ari wassalam. Beres Gus Dur. Lumayan sabaraha departemen nu kunyana di beresan. Bentuk dakwah teh kos kitu. Departemen sosial awahkeun. Departemen penerangan awakeun sebab ieu adalah icu biangna di dieu teh eta sarang korupsi eta dakwah ngaranna. Kuari lamun deuk dakwah tah mui tah depang tah eta tah korupsi luar biasa di dinya teh jeung sajabana bae tah lamun bisa cara Gus Dur bubarkeun eta dakwah ngaranna kos kitu deuk kaleungitkeun korupsi teh sarangna. Eta ngaranna bentuk dakwah mun hayang nyaho di mana letak dakwahna tah polosia teu datang ka dinya. Kos kitu tah bentuk dakwah teu kuateun Gus Dur ge kakarek ge pake siet kolepa teu kuat. Ganti kuari. Oh berarti nu kuari mah lain alat jangan luruskeun. Sengaja Allah nyieun alat-alat dimulai presiden menteri datang ka kitu di MPR DPR, datang ka gubernur, datang ka itu bupati, datang ka camat, datang ka lurah, bentukna kos kieu kahayang Allah urang dititah ngadakwahannya teu kuat sebab ukuran dakwahna ukuran alat. Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun man ra'a minkum munkaron pastata'a yughayyiruhu fal yughayyirhu biadi. Lamun ningali munkarat, kemudian orang mampu make kekuatan tangan, sok melalui leungin. Sekup nasional, sekup internasional, Osama bin Laden, sekup internasional, itu Saddam Hussein, sekup internasional, gitu Muammar Gaddafi, dijore-jore di Indonesia Muammar Gaddafi, orang terbawa ku media, teu nyaho latar belakang, nu dihitung teh kagorengan jeung kekayaanana. Berlimpah sehingga tenyahuan perjuangan mual dibom ku Amerika lamun jelema teu lurus otak pasang urang kuari maca media di Kompas, media di Merdeka, televisi bangkawarah Muammar Gaddafi greget urang kabawa ku pemikiran Amerika tah sia padahal mah mun ditanya urang mana sia urang ketos geus kabawa teu jauh mual dibom atuh lamun saluyu jeung Amerika mual dibom Saddam Hussein perjuanganana emang kumaha. Kuari tinggal hiji deui boga najed leutik. Tinggal hiji deui kuari arah ka mana bae. Geus ditingker ku Amerika sebab nyanalah anu keur dakwah sabilillah, nu keur dakwah ngembangkeun agama, nu keur dakwah deuk ngahancurkeun munkarat. Amerika tidak senang. Siapapun tetap bunuh. Gus Dur teh dibunuhna lain ku sasaha ku Amerika melalui tangan Amin Rais. Kitu cara ngabunuhna. Karir teh dibunuh. Di Indonesia lamun teu akur jeung Amerika, eureunana SBY. Eureunana ieu datang ka 2 periode akur jeung kahayang Amerika. Bobol anu bagi 2 jeung aing. Dan mantep kuari teh dek ganti kuari. Amerika geus siap-siap Suryani pulang ka ditu kudu jadi presiden pengganti SBY sehingga ada Suryani lamun nyaja jadi buang kawarah bangsa Indonesia awewe kudu dijadikan presiden mah otak mah lain didengkul deh dicinggir tama tuh ayahna jeung presidenna anu nyahuan ka pondok pesantren kadanan cara gitu Bung Karno mah babarengan jeung Kiai Tapa masak jeung Kiai nyahueun karena karakter bangsa Indonesia nu handap ku ari mah boro-boro presiden bupati bae geus teu nyahueun ka handap
kumaha kaayaan di handap, kumaha teu pernah gaul jeung handap, gaul teh jeung proyek teu nyaho fakir miskin teh ngap-ngapan, teu nyaho yatim piatu ngap-ngapan, teu nyaho nini ngap-ngapan, teu nyaho jelema anu teu kabagian pagawean, balik ka ditu imah teu laku di ditu dek gawe naon, otakna teu datakan gol. Mana ieu calon teh calon mana? Tah gitulah. Iya, artina ieu naon? Munkarat berarti tah. Ulah didukung berarti munkarat. Kudu kumaha tuh urang? Mampu henteu ngilangkeun munkarat? Teu mampu. Turun urang ngomong. Sebab lamun urang ngaleungitkeun munkarat eta bae hiji urang di borgol ulah tuh ngomong bae ngomong ge bahaya ku hate bae. Geus mah adapun iman ieu mah. Fa ilam yasati babikol babilisani mun teu mampu make tangan besi babilisani ku ngomong supaya pahameun masyarakat ieu bener ieu salah ieu bener ieu salah. Ulah atuh eta masalah ulah didukung supaya kos kitu tah. Fa ilam yastati babikolbi mun teu mampu hate bae. Mandak kula tadi geus ngamimit ya kiai mah ustad maning cicing bae ku hate bae. Inkar ku hate ngadoakeun mudah-mudahan aya pemimpin nu bener ulah mimilu lantaran teu wauh jeung masyarakat kuari calon-calonna saha. Komo presiden mah lamun kamari urang ngadongengkeun presiden Bung Karno mah babarengan jeung santri masak, babarengan jeung kiai di Bandung sabandung wauh kabeh keur nyana di ITB, di Tangerang jeung kiai Tangerang warauh kabeh. Aju ngobrol babarengan di sawah tah eta calon pamimpin menyahun kahayang masyarakat. Kuari mana calon kos kitu? Nah ieu hese berarti eta teh munkarat berarti dibawa ku leungeun nyana munkarat. Atuh kurang kudu dipiceun, urang teu mampu. Ngomong, urang teu mampu. Hate bae geus sabodo nyangakeun ka Gusti Allah. Berarti lemah jasa urang teh. Boro-boro dakwah dek sekup internasional, cacakan nasional GGCC. Boro-boro nasional gede jasa merendanan kendalana cacakan sadesa baik geus hese jasa berarti sulit ya kuari urang dakwah teh sulit ai kitu mah dakwah sakadar haram minuman haram zina taman teu bertindak kakaraku ngomong doang coba bertindak ketika aya anu mabok kebenaran nu mabokna lurah kebenaran nu mabokna teh polisi kebenaran nu mabokna teh nu sugih. Ayo kurang seret yes dia haram sia ieu bawa ke polisi daripada nu dibawa nu mawana ngajungkal ti heula. Ayo coba boro-boro naon sakelas FPI Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik geus mengalami kendalana luar biasa geus loba kesulitan geus hese jasa eta sakitu ge sakitu can sakumaha encan sakumaha lantaran loba numpangan lamun murni mah sarua bae kitu ge tetep bae geus ngaringkuk Habib Rizik encan sakumaha geus ngaringkuk lamun bebeneran atuh pae tah ieu dakwah berarti geus sulit jasa ieu keur nyaritakeun ayat sulitna dakwah amar ma'ruf nahi munkar amar ma'ruf babari nahi munkarna. Cok, urang lamun aya jelema keur main gaple, shit, eta main gaple mah tilok kitu ja, tilok. Nah, goblok asa main gaple. Oh, berarti cenah kiai ge osok. Nah lo goblok. Nulis iya. Teh kos kitu tah. Urang kuari bawa ka imah ulah geus ka pengadilan polisi mah ka pengadilan negeri mah Jaharada teh bawa ka imah bae urang di dawahan Pak atau tukang beca ieu waduh ulah sok main-main ieu teh haram ieu judi kos kieu teh maraka ieu teh kurang di dawahan tuh maningan boga duit mah pake ka pamajikan bungakeun pamajikan beli beas beli lalauna jeung daripada pake judi kos paling ejak tukang beca teh ya naon ya kiai naon ya sadal beca kan ya di kahulu kiai kan ya kahulu kiai ulah loba omong kiai sia-sia aing bae kiai bae deuk ka sorga malos rombongan kiai ka sorga kami rombongan tukang beca rombongan lurah rombongan polisi nu sok mararabok kami guys bagi dua guys daripada nyana nurut endahan babagi sorga jeung neraka
eta ge sakitu deres kene coba ulah wakadawa kiai lamun encan wani ngangelehkeun kula lamun aing geus ngaringkuk di hareupeun kiai kakarak ayo gelut pan eta kiai gelut salah teu gelut salah gelut salah teu gelut aing eleh mah moal kiai mah dongengna kiai eleh oh wah emang kumaha gitu ya emang kumaha sapira tukang beca hiji kelemahan tukang beca teh begitu orang set ditangkap punya langketek jurus pamungkas ya. Terus bae kurang langketek sia ayo urang ditikam ayeuna sia moal kuat teh di langketek mah golepak karak sia balik moal eleh kiai mah ka jeneuh sedangkan ieu geus make hizib je emang kumaha gitu ulah lalawora memeh jadi kiai teh wiridan heula weh komo urang Cisoka mah jadi kiai henteu gelut bae pan masyaallah lain jang jawara boga permainan teh jang besi aya Belanda asup deui ka Indonesia sakitu doang mentek kiai wariridan sagara hizib segala naon atuh kiai mah ngajotos teh teu kudu jeung jelem teu kudu di hareupeun ukuran 1 kilometer si anu dijotos di dia dek atuh ujianana meunang atuh ai kenapa can puguh hiji nah ieu keur carita dakwah sulit luar biasa nah kuari tetep aya dititah sekemampuan urang geus hese lah nyaritakeun korupsi mah hese tasa dakwah ngadawahan supaya eureun korupsi hese jasa lantaran geus kabeh teh mah korupsi mah kuari eta nu mabok hese ngan saukur ngomong bae muludan rajaban pengajian nu zina hese terus kabeladirna hese jasa hese nah iyalah mun bisa kuleungeun teu bisa ternyata kabehan teu bisa di Indonesia kulisan ge geus eueuh jang di nagara kuari kamari aya hiji-hijina Gusdur kuari geus diampihan ku Gusti Allah kuari mah geus eueuh nu nyentil hiji-hiji acan atuh pabi kolbi ge geus hampir eueuh teu bisa cara make kolbina ternyata horeng geus pareum amar ma'ruf nahi munkar nah ieu tetep urang dititah hudangkeun deui semangat amar ma'ruf nahi munkar hudangkeun deui gairah amar ma'ruf nahi munkar terus itah kahadean larang kagorengan teu bisa make leungeun ngomong we heulanan datang ka iraha ye turun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum he jelema nu hariman netepi aranjeun ka diri anjeun jaga diri maneh raksa diri maneh benerkeun diri sorangan la yadurrukum man dhalla idza tadaitum moal ngabahayakeun ka aranjeun kabeh jelema anu sasar di mana anjeun geus boga pituduh terus bae amar ma'ruf nahi munkar mantak cek Kangjeng Nabi itamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar dira parentah ku maneh kabeh bil ma'ruf kahadean wa tanahu larang ku maneh kabeh tina munkarat larang datang ka mana hatta idza ra'aita suhan mopo datang ka di mana-mana koret dihayukeun panyakit koret mah baroga kabeh ngan aya anu dilawan aya anu dihayukeun di mana-mana koret geus dihayukeun ciri koret dihayukeun geus teu daek ngazakat tah di mana jelema geus teu daek ngazakat berarti ieu amar ma'ruf geus rada kudu di geus teu kuat berarti kuari sabaraha nu sugih di Tangerang Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang beheulanan sabaraha nu sugih ulah sa Kabupaten Tangerang sakecamatan Pasar Kemis anu nileina geus disob zakat mun pare geus aya 1 ton lamun ayeuna kitu dagang geus boga 100 grameun ta eta teh sabaraha di kecamatan Pasar Kemis apa aya nu ngaluarkeun zakat atau sabaraha persen nu ngazakat dina ngazakatna ge hartana teh aya meureun 10 miliarna tapi nu dikaluarkeun paring ge 1 juta 2 juta 10 juta teu sesuai ieu suhun mupo
Geus didinya geus harapan dakwah maka jen ku kumaha kos kitu. Tapi dakwah mah dakwah pengen dikurangi. Sebab geus eueuh nanaonan teu dakwah. Pejabat sabaraha nu kaya tapi aya kadenge ngazakat eueuh. Bupati aya pernah ngadengekeun ngazakat henteu. Kaya perusahaanna loba, anakna luar biasa. Kadenge ngazakat teu pernah saeutik-eutik acan ngadenge ngazakat. Berarti geus teu kuat ya urang dakwah ya. Geus teu kuat wakilna atuh wakilna ge sugih, kadenge ngazakat henteu. Henteu pernah kadenge. Eta cenah merean lain zakat sogok. Sogok teh mah nu kos kitu mal kebal nyogok deui bakalna sing hade bujur ustad kasogok sing hade. Sing hade sakedeung deui bakal kararimbul sing hade siap bujur besi kasogok ancul-anculan sia. Nah, zakat ieu mah keur carita. Sabaraha pengusaha di Kabupaten Tangerang mun kukula dihitungan janyara naho. Nyaho kula mah insyaallah ngan moal dibejakeun ngaran-ngaranna. Oh, loba jasa, kelas. Komo di Pandeglang mah lain bae kelas nasional, kelas internasional. Lobaan di Pandeglang batan di Tangerang. Di Pandeglang nu di luar negeri bae nu nyieun perusahaan di Amerika, di Pandeglang teh aya 10. Urang Tangerang mah eueuh hiji-hiji acan. Pandeglang nu boga perusahaan di Amerika aya 10. Nu boga perusahaan di Australia aya 5. Urang Pandeglang, Masya Allah. Tapi kadenge ngazakat henteu. Urang Tangerang mah eueuh nu di luar negeri eueuh. Paling ge lain di Singapura, di Singaparna paling. Aya nu Singaparna mah ge lain usahanya nama kabawa ku pamajikan we ka ditu. Tangerang mah ngan saukur kukulibekan di dieu bae, kukulibekan geus hese ka Lampung bae jualan monyet. Tangerang eta. Aduh, Masya Allah. Dumadak pelopor lobana di Pandeglang. Iya, urang keur carita misahkeun Banten, pelopor napan Eki, tatupan urang Pandeglang sarua bae. Teh hayang misah Banten teh permatang supaya hayang jadi provinsi mandiri. Eta teh apan woh luar biasa. Peloporna tetep bae urang Pandeglang. Urang Tangerang mah henteu. Nah iya, tapi Tangerang boga sejarah sebab Tangerang mah tikoro cak almarhum Kiai Ahmad mah. Tikoro ai tikoro mah kabeh ge kudu melalui Tangerang bae. Asa ulah kapelag bae teh tikoro tah. Masyaallah. Daya suhun muto nomor kedua hawan mutbah hawa anu dituturkeun dianutkeun ai hawa mah kabeh ge boga ngan aya nu diperangan aya nu dituturkeun ku ari ngahayukeun hawa hampir kabeh. Nomor katilu dunyan musaratan dunya anu dipilih nu diheulakeun anu diutamakeun akhirat dikatukangkeun. Pembangunan dunia mah terus bae pembangunan akhirat mah henteu mental dunia mah terus bae mental akhirat mah terteu hanya sebagian kecil anu ngabangun mental jang akhirat hanya pondok pesantren. Di luar pondok pesantren mah geus hampir eueuh pembangunan mental jang ka akhirat. Nah ku ayana sakitu ieu geus menciut berarti mengkerucut amar ma'ruf nahi munkar. Terakhir ijabu kulli dzira'in birayih ngagungkeun nganehkeun ngaujubkeun setiap jelema nu boga pendapat jelema nu boga kitu pemikir dengan pemikiran sorangan tanpa disurtir, tanpa difilter, tanpa dimusyawarahkeun. Asa aing bae pinter, asa aing bae hebat, asa aing bae sagala rupa ge insinyur, asa aing bae dokter andas, asa aing bae kiai asa aing bae tanpa dimusyawarahkeun asal geus kos kitu geus dakwah teh geus moal kuat kajen kukumaha ge. Nah ieu geus aya kabeh palaika nafsaka di mana-mana nafsu non koret geus dituturkeun hartina nuturkeun koret teh ngazakat teh sosial. Nomor kedua nuturkeun hawa nafsu terus bae ancul-anculan. Nomor katilu nuturkeun dunia ngaheulakeun dunia mandirikeun akhirat. Nomor kaopatna ngahebatkeun diri ngaistimewakeun diri tanpa aya konfirmasi jeung batur. Nah ieu mah dakwah geus datang kadinya dirampingkeun falaika nafsaka kuari mah maningan bebener diri baik kuari geus maning masing-masing orang mengaji ka masjid ka imah ngaji ka masjid ka imah. Kok bisa gitu cenah kiai? Coba dakwahan ahli partai, coba dakwahan tek ceuli datang ka rikes ceuli datang ka nyengkleh ceuli moal bisa didakwah.
Moal bisa didakwahan bener moal, pasti itu bener baik. Kuari ayeuna calon pilgub, calon pilkada, calon cok urang dakwahan moal bisa. Calon presiden dakwahan moal ana moal bisa, moal aya mangpaatna. Atuh maningan diri urang bae ulah kabawa caah ka ditu supaya urang beres sebab moal aya nu bisa didakwahan. Dirampingkan kurang geus turunlah ayat ieu cerik Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika turun ayat ieu lantaran berarti geus sulit jasa jaga di akhir zaman ketika manusia geus ngamalkeun ayat ieu berarti dakwah geus eueuh harpat cerik Sayyidina Abu Bakar Siddiq cerik ditaranya ku sahabat kunaon Sayyidina Abu Bakar cerik jelema pasti bakal ngaramalkeun ayat ieu di akhir zaman sebab geus hese dakwah boro-boro ngadakwahan nu gede, boro-boro ngadawahan nu gagah, boro-boro ngadakwahan di keluarga ge asana geus hese jasa ieu. Ngadakwahan pemajikan geus hese, ngadakwahan anak geus hese, ngadakwahan dulur geus hese. Geus hese dakwah bae pokona mah. Tah ieu ku ari nu dakwah mimbar lain dakwah tah mah hayang kabeuli sekupi. Lain dakwah ngan deres keneh aya keneh deres keneh aya nu daekeun keneh engke maka ditun geus sararangheut lantaran geus mangpaatna nah geus diamalkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum berarti kembali ka diri sorangan ngabebener diri bae lah geus ku ari mah Wari mangges bemaningan ngabebener diri isuk-isuk kasubuh mandi beres mandi kemudian make baju terus urang ngawudhu beres terus salat duha tas salat duha cicing dihareupeun imah bari neuleukkeun simban nu liwat geus kitu bae geus lumayan sakitu ya Allah itu beres nanti ilallahi marja'ukum jami'a ka Allah hungkul tempat babalik aranjeun kabeh nah ya sing ade nu dakwah nu henteu tetep babalikna ka Allah nu bener nu salah tetep babalikna ka Allah ieu teh dua hiji janji nomor kadua nyingsieun sing ade kanu dakwah balikna tetep ka Allah alhamdulillah pasti engke aya balasanana anu didakwahan teu daek ngadenge tetep balik ka Allah bae anu bener nu salah tetep balikna ka Allah bae engke payunabbiukum bima kuntum tamalun Allah bakal ngabalas naon nu ku anjeun dipigawe mudah-mudahan pagawean urang nu ku urang dipigawe ayeuna nu salahna dihampura ku Gusti Allah nu benerna dicatet ku Gusti Allah sehingga urang dibalas bebenerna bae ku Gusti Allah wallahu a'lam. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون Allahu a'lamu bimuradi wa dharulan pada ninggal sira kabeh utruku tegese pada ninggal sira kabeh zahirul ismi ingkang zahir saking dosa atawa ing dosa kang zahir wa batinahu lan kang batine ismi alaniyatahu wasirrah tegese ngedenge ismi lan samare ismi wal ismu lan utawi dosa kila iku den ucapaken apa azina yaiku zina wa kila lan den ucapaken apa kulo maksiatine iku saban-saban maksiat innal ladzina ing satuhune wong akeh yaksibuna kang pada ngausaya ladina kabeh al-isma ing dosa sayujazauna iku besok bakal den bales ya ladina kabeh fil akhirati ing dalam akhirat bibakanu kalawan sabab
barangkangan ya lazina kabeh yaqtarifuna kumigawe ya lazina kabeh yaktasibuna tegese ngausaha ya lazina kabeh wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun wallahu a'lamu bimaradi wala taqulu lana jamarangan sira kabeh mimma saking barang lam yulkar kang ora den tutur ismullah paranallahu alaihi ngatasé ma bi anma takalawan yang tamati amma awal wa taden sumleh ma la isbi ghairi ngatasé aran lian Allah wa illa wa ilamna asluk taksis dan lamun orana ngambah ingsun sadaing ikilah iki taksis pamadzhabahul muslim walam yusami bihi amdan wa nisyanan bahwa alalun baga utai barangkang nyemelewi mazhab kang muslim lan ora nyebut ya muslim biing dalam malema ma wa nisyanan lan lalali bahwa maka utai yang malalun iku kang halal kalau Ibnu Abbas ngucapin kaul sapa Imam Ibnu Abbas wa alaihi asy-Syafi'i lan iku tetep ingat kaul Ibnu Abbas utai Imam Syafi'i wa innahu alaysatuhunna ya uklu ayl ulamin tegese mangan saking ma lapiskun iku yakti pasako khurujun nama yahilu yaiku metu saking barang kang halal yang wa inna syayatina lan satuhune pirang-pirang setan layuhuna iku yak ngagoda aywaswisuna tegese ngagoda ya syayatin ila awliyai maring pirang-pirang kang dan demeni dening syayatin al-kufar tegese pirang-pirang kafir liujadilukum darapun yang tamaduan ya awliya kuming sira kabeh pitahlilil maitati ing dalem ngahalalkeun babatang wa in ata'tumuhum lamun manuti siaga bahum ing aulia atawa ing kufar fihi ing dalam dalilil maitah innakum ing satuhune sira kabeh la musyrikun iku yakti kang musyrik kabeh la musyrikun iku yakti kang musyrik kabeh saparantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang dosa-dosa. Dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna. Zina, mabok, ngabunuh, eta nu kitu ngaranna kabair-kabair. Aya deui dosa teh dosa sogoir, neuleuh awewe, noel awewe, eta mah sogoir tanu kos kitu. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir, wari instruksi ti Gusti Allah. Hade kudu dipatuhi ku urang. Kudu di tengah-tengah kurang supaya kurang aman tina larangan-larangan, aman kurang tina bebendu Allah subhanahu wa ta'ala. Cik Gusti Allah wazaru zahiral ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wazaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batina dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin. Dosa zahir teh ane alaniyatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad. Dosa nu patalina kana awak
zahir kadele kurang. Nomor kedua dosana dosa nu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu. Jauhan. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan. Ieu kena sanksi. Hukum haram tetap. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya. Sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib kunyana 500 tahun ka dieu sakan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram ku ari ge haram, mabok baheula haram ku ari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat ku ari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu, coba Tauratna tahrif apa henteu. Jah anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah keneh. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi. Ketika sembunyi mah teu kanyahoan cak cenah halal. Zina teh di zaman jahiliyah. Kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh aya. Hampir jasa mirip. Malah leuwih bahaya kuari. Leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah. Kuari mah dicitra ambalaya heuh nu kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah, di mana kiai tah? Di mana lah pokona di tah beta di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku beuki kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun kunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kumaha ge teu kumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu. Nu liar ge sakitu luar biasa lobana. Anu dilokasikeun ku pamarentah khusus Ambalaya sarua. Anu geus aya, anu encan aya dek dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah. Geus puguh tempat rekreasi mah. Kuari Ambalaya di unggal-unggal perumahan. Masya Allah. Leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran kakarakterna naon? Kuari mah nu jelas nu samar. Masalah. Leuwih jahat. Masya Allah. Maka turunlah ayat ini wa zarul zahiral ismi wa batinah,
ditinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeulean ku mata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sagoir wa batinah jeung dosa anu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleuk ku tatangga salat, hayang kadeuleuk ku mitoha salat, hayang kadeuleuk ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleuk ku murid salat, hayang kadeuleuk ku guru keur carita salat. Keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah. Nu nita salatna Allah, anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah, nu rek kaganjarna ge Allah. Kalau bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede. Abdi nun coba salatna periksa malaikat, periksa ku malaikat. Tata salat tarawih ta hayang naon ta salat tarawih ta coba hayang kaing apa hayang kalem hayang kalem kusaha percaya hayang kalemna ku pimitohaeun mana pimitohaeunana mana panggil pimitohaeunana kadinya tah ieu jelema tarawih liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaran kanu hayang di alam tah cokot tapi mitohaeun lah nama tuh teu bisa ngaganjar anda teu bisa ngaganjar bilukeun ka ditu ka mana itu mah seuneu heuh kaseuneukkeun dikanarakakeun batin da batin naon deui asod batur nu maju warungna nyana nu gering batur anu maju usahana anu bengek batur anu kabeli mobil nya nu ngap-ngapan batur anu kabeli di mobilnya anu diopnam ieu garana hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna wari sombong udah kos kitu bae ku tetang kototeng ya Allah mobilna jeung nyanana dibeli ku aing kabeli kabeh eta ngaranna sombong tak kos kitu tah bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna boga naon si sia hayu jeung aing sombong ngaranna atawa keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna aing pangkasepna aing pang sagalana ujub eta penyakit batin nu kos kararit tinggalkeun wa zarullahirul ismi wa batinah dosa-dosa anu zahir mah nu kadeuleuk ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang di hareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngaroko aya kopi di hareup nu merena pamajikan urang cek pamajikan anak bari diuk di sisi haji ke kamana teh ser bedeuleun tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa neuleukeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakeun mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh neuleukeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun ya numpuk-numpuk dosa mata doang ya lumayan dah dicolok kayak ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa nu teh kieu lah aing mah geus kolot budak ulah sok cari cing di hareup kunaon emang ge lah ribet aing deuleu sia aing kahalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok dirija sok nyian dosa rakasia mata sia tah geus bae urang kudu nama peureuh tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuan bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi sia diuk dihareup buka baju nek naon aing hayang neuleuh nu di jalan mending neuleuh nu sia dalah kutang buka ih sok jangan naon lain naon lain deuleu sia mah halal
daripada aing ngeulekeun batur. Enak lah, incuran deulekeun di. Aduh, Gusti Allah nu agung. Eta mah halal dek dideulekeun ge masalah. Aya nu di jalan mah haram ajnabiyah. Ulah di urang mah tah hesepan ku ari. Di Arab kan rada deres di Arab mah. Sajore-jorena di Arab lantarannya nama pakai borongsong pan ka dieu. Kadang-kadang matana ge atuh teu kadeulean kapan make cadar. Deres urang teu bisa deuleu di Arab teu bisa deuleu. Sejahat-jahatna di Arab melebah aurat mah tetep bae katutupan. Coba di urang mah masya Allah tuh hese aja nu make jilbab. Aya ge jilbab sakieu sapotong. Rada deres geus. Ai ieu ditutupan ai ping-ping ka mana-mana. Nya kumaha deui coba ayeuna. Geus hese. Geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa. Mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa. Mata mah geus pasti jasa. Manta kuari ba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana. Cicing bae di imah. Cak. Tatangga teh jeung cak murid-muridna. Kiai bloonnya. Kunaon emang? Bloon. Nyana ditahan ulah ka mana, nyana ka mana bae. Kiai dah si tolol ka mana bae. Jak kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neula aurat. Ajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana. Encan dimimitian dijaga, encan dimimitian di naon kitu ngaranna dilempeng-lempeng hatena. Ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate. Ketika aya berem atawa teu melu rada deres. Pan encan nyanana encan ke arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir. Asal neuleuh nu goreng cakate teu resep tamah. Padahal tak kikituan teh doraka. Doraka pan? Itu mah hideung. Itu mah pendek. Eta doraka pan kos kitu teh. Cak Allah pan eta buatan aing kabeh. Kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing? Lain hayu ku sia disyukuri. Kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong. Janjieun teu becus atuh pan sia mah. Padahal buatan aing. Urang tapi teu sadar pan kadinya. Satungtung urang can ngaberesan hate, kitu bae urang deuleuna naon ge. Aju kadeuleu bae pan ku urang. Urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak, make rok mini pan di dinya. Sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi. Komo mun teu make sorban, sakilang make sorban bae cakate. Di urang seutik deui tah, seutik deui tah, seutik deui tah. Asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang. Eta kumaha alaqona. Zahirul ismi, zahir. Dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah. Encan cili, encan kebelah dituna hatu ayeuna mah kitu main catur, encan main gaple main remi, encan main bola kebelah dituna, encan gegendengan jeung awewe, encan kebelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar, kebelah dituna mah kabair mawaan simba. Oh, zahirul ismi. Wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad ban kitu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek bae geus aing korep ustad pan geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleu ieu mah lain atuh aing pan ustad oh budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di tak ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejasa ya kejauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwal ti Gusti Allah beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak
itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi, di dieu teh aya nafsul lawamah, al-lawam, al-hawa, al-makruh, al-ujbu, al-ghibah, ar-riya, az-zulmu, al-kidbu, al-ghaflah. Nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah, miceunan laom, cuad-cawad ka Gusti Allah, miceunan hawa, miceunan makruh, miceunan ujub, terus bae ku urang. Ayo ti dieu ti handap ka dieu. Nafsul ammaratu bisu. Nafsul ammaratu bisu teh naon ieu teh? Eusina teh nah, al-bukhlu, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, as-sahwat, al-ghadab. Eta kan kudu dipiceunana. Ieu penyakit-penyakit batin. Neu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang. Meraktekeunana ge kapan encan? Nu mantak ketika jol teh. Urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat. Ari geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah. Daek sih. Tolol kene teh kiai blon tapakur ku tapakurna. Tuh bener gitu. Tapi rada deureun gitu. Ketika manggian sakitu bae. Mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah. Boga pikiran kieu. Atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan dideulekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud. Kan mantep kan. Kan mantep. Dideulekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh. Pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur. Jadi aman. Ketika orang ngeuleuh di kota, nya parutih, nya bagus, nya laluis. Tapi lamun kurang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan, resep amat nafsu kan. Tapi lamun kurang dipikir mah jieu tuh nyana-nyana urang-urang kunaon dideulekeun jasana jan dideulekeun nyana can puguh daekeun di bandeu jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleut tuh ngadoraka-doraka. Saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu. Ayo coba ye sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge. Ulah ki haji ulah lain ki haji da bae lah. Ki haji na malah mah bagus amat jatuh akur jeung nu di imahnya. Tolol tak ki haji. Coba ayo. Lumantak aja resep ka kota ge. Ka kota deui lah. Engko dan cuci mata. Lain cuci mata ngerebakeun mata. Eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina. Masyaallah. Yes, saya tinggalkeun di urang mah ieu bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia jasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada diris rada. Mendak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah aya ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain. Ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka mazhab Hanafi. Nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna. Wudu teh jang toab, jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti. Tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i, toabna toab Hanafi, pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh emang bodoh bae. Bodoh ieu cenah kula mah bodoh neuk dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah. Hook tolol, bodoh hook. Teu bisa. Sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket. Nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa. Nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa lain babacaan innal afa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Irungna bagus tah. Masyaallah urang mananya? KTP-na urang mana? Suratan gitu. Nomor HP-na sabaraha tolol tah budak. Keur toab. Kapanggih jeung urang India, kapanggih jeung Pakistan, kapanggih jeung Libanon, kapanggih jeung urang Turki. Urusan toab nama babari, pembatalan nama babari, miceunan eta tah resep nu hese. Nah, iya satu sisi orang dititah,
nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke Ira ge eta kabarengan urang jeung urang takron yang hidung kabarengan hidung janamnya rombongan brus urang aja nya hidungnya bau teu budak tentu dawa urang ibadah tawaf nyarekanan batur malulu heuh sugutan teu hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum deh kumaha tanu watak hararese jasa urang hayang khusus jasa tawaf mantak nu bagus batu tungkul we tawaf teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta geus we teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu tawaf aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya nutur nah lumayan cek yang nanti itu tawaf lumayan encan sa'i aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat bancung eleh baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui baitullah na teu ka dieu eta urang hese masyaallah mantak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid-masjid Jumat geus henteu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tahilah wa zarul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tatina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratum bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharra sa'iqa dan musruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dieu turun cekang malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang deuk nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu beres naik cekang jeung cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad
apa geus aya ieu instruksi geus saha ente ana Jibril aya tanu di barengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kanjeng Nabi na ditanya ente Kanjeng Nabi mangan nanya doang aya teh saha aya di mana ente nanya kendek dibawa ka mana ente teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat teu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah deka mana deka Allah woi dohor moal aing moal dohor geus liwat aing mah dohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh rante habak bebeutkeun lain kita iya beda Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kanjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tadina bareng lain wilayah kula mangan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kanjeng Nabi tungguan we di dah naik Kanjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kanjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang teu jata mah dibawa ku Gusti Allah tet nu mantak cek Sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang makrifat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya jadi aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksudnya kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae mah kahandap poe manjeun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan marifat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbak diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae eta bagus ya Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip bloon bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar menyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kanjeng Nabi mah teu hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kanjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lillah ka kapanggih jeung make syarat kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naik urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu eta ieu konsepna wazaru zahiral ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae
tobatnya per detik terus-terusan tobatnya sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat ieu dek di mana bae ge ku ari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula ku ari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukan ke mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikin ke abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh ku ari nu dideuleuhna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hak sakadar nu dideuleuhna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terusnya per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae orang keur naik mobil di hareup dek neuleuh awewe di sisi jalan putih amat taping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu tolong lain tobat blot astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pakai nulu awewe ayah hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu lain kitu sia atuh dihareup wah kalauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ke aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak wazaru zahirul ismi wa batina carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi wari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pacar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah bae kadang-kadang orang waktu ieu lantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allahna cak Allah sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagala naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia ayo sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek ku moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaeh sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae di urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia jebut teu adil ka aing cak Allah demandak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu gedekeun dak sulingna teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah gedekeun aduh presiden urang boga gitar mantep jasa masyaallah
suling aya dinyana, gitar aya dinyana, nek mimpi negara boga gitar, boga suling, boga organ segala rupa. Mantap jasa ya. Satuju jasa lah orang mah geus jana bae jadi presiden lah. Ha. Irung guari, hampura Gusti Irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan. Nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti. Di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean segala ambean nu sengit nu bau jeung segala rupa. Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana. Zaru zahirul ismi wa batinah. Mulai ieu ndek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese. Hiji-hiji terus ka sungut, terus ka beteng, terus ka dubur, terus ka kubul, terus ka suku. Hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae. Duh, ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti. Anu ku abdi dilengkahan taneuh-taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur taneuh Gusti. Besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura. Ta eta teh lain di masjid. Keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah didinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubuh ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullah nginget-nginget tadi teh hampura lain deui engke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa. Ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim sami Allahu akbar ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat aduh ngaco sama salat bos gitu teh wazaru zahiral ismi wa batinah tinggalkeun ku arnyaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa anu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila azina wa kila kullu masyiatin cek sakaol mah lain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan doang horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balesanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah ieu baka pake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bimakan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna suku sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah ieu lah sayujzauna bima kanu apa dari sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan ieu rempan
mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulah nanaon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikeke geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjana di toilan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng 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 kabelan eta itu beungeus sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang ngaca guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng leuleuh ka handap jai nu handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa. Ya Allah ya Rabbi ajuneuleuh ka pamajikanna naon ini guna nu dihandap huisan teh wah kitu tanya-tanya lain cobain wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kos dah sadar berarti urang geus kos atuh maning ibadah konsisten urang aya mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat 2 rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat loh tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang ke mana abang mau kembali lah tuh sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit tuh guys deres karena yang hirup keneh guys jadi guys plong guys betul apa urusan usia sawah aing merek ibadah baik ka Gusti Allah beuh eta kolot mantap jasa hebat jasa mah kolot tas maghrib baca Quran atawa baca sholawat datang ka isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka isya kuat kebalik bloon teh si kolot acara TV cara kiai eta sih di kolot mah geus papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin engke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolot teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae ku aing geus dipiceunan ge nempel deui cek pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti TV isin daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling ti kuari pepegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna si tiba heula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalagaku nu kos karari itu atuh mah di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus datang ka isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngaca saya mau mendingan HSP guys lah udang jam 12 Isa tak insan dia ikir cerita tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan micenan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat geus ngalaksanakeun tah mah ditahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau geus kos kitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teh hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tah dina ilmu tarekat mah kos kitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun dahar teh ulah mikiran ngeunahna cek ahli tarekat mah
kudu mikiran naon kaluarna. Artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek. Ih, daging ayam, daging domba, opor segala rupa ngeunah amat, tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar. Nah, jore amat. Naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta-eta keneh. Mulai tak urang moal rada moal pati hayang. Mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya. Di sisi akur teh sebenarnya mah. Orang mencari ilmu torekat teh kos gitu. Jadi hese bantak atuh kiai kuari jelema kuari norekat najala eta mah norekat zikir doang. Manya bu guru zikir torekat main limbah. Nyai mah ahli torekat ngalimbah. Geus ku guru torekat di mana? Di Jawa Timur. Kuari main partai ting bating. Eueuh ti dituna nu main torekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala. Pan ai torekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah. Ai partai? Nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong torekat haju nyana hancur di partai. Kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan. Lain lalagan salah. Besi nyana panasaran tidak datang ka dieu. Dia kumaha dia diajak dahar ku aing. Salah teh gos itu teh tah. Mawani. Tuh mata ku ari mah ahli torekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan. Mursyid. Kan guru torekat mah ngaranna mursyid. Geus, beres. Menang sabulan teh dipanggil. Sia murid aingnya. Ieu mama ku ari keur ngadukung Partai Demokrat. Sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia. Teu meunang dina torekat mah teu akur jeung guru awas ya disapa sia ku kan aing mah guru torekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah oh salah tak guru torekat teh tampiling murisid kos kitu mah lain kitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunia nya guru torekat mah kos kitu aja eta dunia ka mana geun ka dieu geun yang mama kasubur kena abad guru torekat kos gitu ya salah bae guru torekat teh layakna di stop heulanan aya dunia maya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo kita sarukeun besi kaburu paek eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur mah goblok sih guru torekat belon deui bae. Di hayangna ka nyana bae ulah ka batur. Ih jelema tolol. Coba tak hese da nu mursyid teh geus ulah guru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana. Jadi zikir itu berarti zikir biasa bae heulanan. Nah, ieu maksudna naon? Ieu tatitahu wa zaru zahiral ismi wa batinah. Keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah. Ieu nu hese ieu. Masyaallah. Capek jasa udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai orang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tapakuran ku urang Ahmad tapakuran Muhammad luar biasa sama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka Assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka Assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayk min rabbis samai beres balik berkat nah aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca ku urang teh tadi assalamu alayka zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan hati
lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna. Kaberkat bae apa pernah Kanjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu. Pala tuh urang nu mamacanyana aju kaberkat. Mobil teu daekeun leumpang ieu enaon ieu panitia da teh horenganan amplop poho. Mobil teu daekeun barang amplop. Oh ieu kiai hadena ge can berangkat cek cenah teh. Ieu ya amplop jatah aju tokcer bae. Sial ta mobilnya kawan jasa. Nu dibaca kurang assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum atqal atqiya assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum askal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate. Tapi ketika kurang ditapakuran muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang implang kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting 2 peuting 3 peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi set geus mah nyaritakeun berkah starter ge langsung togjer teh mah oh itu saya pemuraqabah ngan hese nah ilah nek micenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun coba supaya urang rada beda hirup urang oh renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh urang bae encan guguru urang mah tarekat teh encan merenung mah teu naon napakuran beuh eta guru urang abuya ti loka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan aya naon eta di dirina mah teu betah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV beja tanyakeun eta si abuya nyana sorangan bae oh nyana mamiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus maca Quran terus reup sareng terus udang salat deui terus gitu bae oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV buat tuh mantep imah TV 2 abeh nurutan abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos kitu tah nah tafakuran eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunan eta sapangkatnyana komo Syekh Nawawi meureunan terus dipikir ahli-ahli Allah nu mantak salapi bakos kitu lamun urang mengkol ka lain salapi nurutan nu lain salapi we kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta menang di mana? Di nyana mah pan proposal aya pan koneksina. Nah, koneksina. Si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing. Hayu jeung aing. Mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali. Bau wali. Digusar digeser. Nah, ieu urang mah keur carita wa zaru zahirul ismi wa batinah. Ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan helananan lamun urang resep jadi pamimpin silaka begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot efek henteu sial geus goblok aing udang-udang geus dipasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke-engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam. Ulah budak tolol sia mah. Teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat. Ngarentet deui bae di polisial cenah ka aing deui bae. Aduh Gusti Allah nu agung. Teh eta sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae Masya Allah malah mah aya embung di jero hate teh
lantaran teu aya resep nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat man tawadha rafa'ahullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia laleupasan bae ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia leupas tengah wujud tapi ketika dikallahkan aing mah dekallah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunianya remparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah leupas tah cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju kuno diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas tadi lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embung na teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungan nu beneran dunia bakal datang jadi na datang lagi nya mah geus terseupeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieuwekeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia una embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah masyaallah nu mantap sia deh tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa batinah zaru zahirul ismi wa batinah tuh Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul eta panyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah urang ngaji teh mulai hese orang ngaji mantek cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kuku mage ja bener nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna isma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales di akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqtarifun wala taqulu wallahu a'lam.